ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan atuh tu imah itu bae berit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba berit tah eta teh introspeksi bahwa puarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah berit teh kos kitu. Nah kulantaran loba berit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina berit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sih berit indit ucing teh pamatian berit ucing teh pamatian berit geus embungeun berit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu berit neuleuh ucing kecil ucingna teh macekeun so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma. Kayak Sayyidina Ali maupun gede syahwatna lantaran nyen gagah. Jadi begitu azan teh magrib Allahu akbar. Nya nama lain minum jai Zam-Zam. Cekel pamajikanna tangkarakeun ces. Jadi jangan enggak buka adana ku eta tuh masalah. Masalah urang ge pas azan Allahu akbar nonggeng sia. Aduh. Masya Allah. Jadi nggak buka anana make eta masalah. Wajibu mal qadai alim sakul som bisa sitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji alawalu fi Ramadan ala fi ghairi ala muta'ammidi muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta aja doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak. Nomor kedua ala tarikin niyati lailan bil fardi petingna teu niat lalaworanya nati peting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada. Nomor katilu alaman dasara zanan baqalail babana khilafuh nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam 3:30 kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat jak nyana tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di deuleu jemna tetep 3:30 keneh bae ieu mah horenganan innalillahi jemna Masya Allah Aisyah payah tuh tadi kubur iya horenganan jemna 3:30 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh eta kan nyana boga sangka peuting kene ternyata beurang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade. Nomor kaopat alaman aftara dzonan li gurubi dzonan al gurub babana khilaf itu
ieu mah buka nyana es barang es sudah kasorean biasana kan puyeng tahu udang sore mah lang geus peuting cek ngana ieu geus magrib kajian gugu barang lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran berit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam berit berit teh ngobrol jeung berit berit ngobrol teh jeung berit deui buaya ngobrol jeung singa ngobrol baheula di zaman baheula teh kuari ge ngobrol ngan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung maung selamat pagi cek maung pagi cek biasa ngobrol gimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah. Bagaimana di Leuweung? Di Leuweung juga nggak ada masalah. Atau ngobrol biasa. Kuari ge sarua teh. Tapi cek buaya kula ya kesedihan zeti. Naon? Masalahna jelema zalim. Zalim. Ka kula cek. Pelebah mana zalimna? Aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah. Boh wali meureun teh buayana. Ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengengna emang kunaon salah saeutik cek ngana teh awas aya buaya salah saeutik aya buaya kitu onam kula teu pati risi ieu nu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cek ngana teh teh kula nek jasa cek ngana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau teh ya Allah berit ge ngobrol berit berit ngobrol kumaha urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae berit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba berit tah eta teh introspeksi bahwa puarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah berit teh kos kitu nah kulantaran loba berit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina berit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sih berit indit ucing teh pamatian berit ucing teh pamatian berit geus embungeun berit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu berit neule ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus gede cek teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag berit kuari mah berit ngudag ucing sieun ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya Masya Allah jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan-penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidatis syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan masyaallah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pang buktikeun coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik mana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede
beringin muasal tah ininya ya langsungnya lempang bener ayah kagetnya lagi ya si setan tak lain lantaran iya bungkelekna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek dari depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi ieu kasep ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jaksa hakik tengah jawab kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan mana kernaon di istirahat cekena lah aja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu ente kunaon cekena lain atuh keke kumanya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cekena si Aki ke seri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui ai kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan ai sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya ai nu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge tah mah geus ngubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus baik berang jeung penting hese nya nama karena Allah baik datang ka kula mun ngadeukeutannya panas manda kula geus selesai jasa geus lah mending istirahat bae mah ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dilepaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh Kiai tatadina kula muryangan bae ka hiji nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar deuk sodako ke setan teu kira-kira teh nazar nya alhamdulillah kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah teu sia boga masalah kos kitu cek kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalas sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan heueuh nya cek teh di makana lah aing munajat deui ka Allah munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat setan
kula ieu boga pertanyaan naon aya warga kula murid kula nazar deuk sedekah ka setan nah ieu ka saha ieu setan cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana raja lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek bener saha anak ulama itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula lamun nu sok ngurangan timbangan ngurangan takaran teh eta anak kula hiji nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula loba tah anak setan bisa kadinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula nomor katilu nu deket pondok pesantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula loba tah nu kitu di ditu di Lampung di dieu mah eueuh di dieu mah ngaraji kabeh campur main gaples etik badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula eta bae geus baikeun ka dinya geus tep ngaleungit setan tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takaran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang pandeurina kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan ai kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deket pondok pesantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan geus bangke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia anak dasari bae bapak ge setan burung ajeuna mah anak daseri bapak ge seuri ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan deui cek Masya Allah ngaku jaga setan tadi ngaku ke anak-anakna etan tadi ya Allah ya tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus nyaho nyana teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya tah anu nanya kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nyana teh pamajikan setan saha nyawa tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun gantu cenah aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun teu jawa aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jawa sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun Sabirun Tawimun tah teu ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae datang deui ka Abah cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot ngomong kanu kolot, ngomong kanu ngora, ngomong kanu kolot, bacakan dasimun, simbreukeun kanu kolot. Lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager. Eta dasimun. Setan dasim eta. Geus bari mah lamun anu kolot dasim sia. Tuh masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi
nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma. Tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma. Ai geus Sidina Ali maupun gede sahwatna lantaran nyen mau gagah. Jadi begitu azan teh maghrib Allahu akbar nya mah lain nginum jai Zam-Zam cekel pamajikanna tangkarakeun ces jadi jangan nggak buka adana ku eta tuh masalah urang ge pas azan Allahu akbar nonggeng sia aduh Masya Allah jadi nggak buka anana make eta masalah wajibu mal qadai alim sakul som bisa citati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji alawalu fi Ramadan ala fi ghairi ala muta'ammidi muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta jana doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak. Nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingna teu niat lalaworanya na teu peting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada. Nomor katilu alaman dasahara zanan baqalail babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam 3:30 kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat jak nyana tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di deuleu jemna tetep 3:30 kene bae ieu mah horenganan innalillahi jemna Masya Allah sia payah tuh tadi kubur iya horenganan jemna 3:30 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh eta kan nyana boga sangka peting ternyata beurang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade. Nomor kaopat alaman aftara dzonan li gurubi dzonan al gurub babana khilaf itu ieu mah buka nyana es barang es sudah kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah leng oh geus peuting cek nyana ieu geus magrib kajian gugu barang neuleuh lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran beurit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam beurit teh ngobrol jeung beurit ngobrol teh jeung beurit deui buaya ngobrol jeung singa ngobrol di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol ngan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung maung selamat pagi cek maung pagi cek biasa kok gimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah bagaimana di leuweung juga enggak ada masalah cek
biasa tapi cek buaya kula ya kesedihan zeti naon masalahna jelema zolim kakula cek pelebah mana zolimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengengna emang kunaon salah saeutik cek ngana teh awas aya buaya salah saeutik aya buaya kitu onam kula teu pati risi ieu nu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cek ngana teh teh kula nek jasa cek ngana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau teh ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba beurit tah eta teh introspeksi bahwa puarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sieun beurit indit ucing teh pamatian beurit ucing teh pamatian beurit geus embungeun beurit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu beurit neuleuh ucing kecil ucingna teh majegan rombongan urang geus geuleudeh cek teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit kuari mah beurit ngudag ucing sieun ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya Masya Allah jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidati syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci break geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan masyaallah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pang buktikeun coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik mana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya aya langsung nyana lembang bener ayah kaget cenah ge si setan teh lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek deret depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi ieu kasep ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan mana kernaon di istirahat segala lah aja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu
Henteu kunaon cek lain atuh pan atuh kumanya lamun teu ganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cek nya si Aki ke seuri bae masyaallah kari geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge eta mah geus ngubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus bae beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutan nya panas manda kula geus selesai jasa geus lah mending istirahat bae ngomong ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh kiai tadina kula muryangan bae ka hiji nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar beuk sodako ka setan teu kira-kira teh nazar nya alhamdulillah kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu saya boga masalah kos kitu cek kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan nya cek teh di makana lah aing munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan seneungkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana. Raja. Lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek gana. Bener. Saha anak? Anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula loba tah anak setan bisa kadinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula nomor katilu nu deket pondok pesantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula loba teman nu kitu
Didi tuh di Lampung, Didi mau ngaraji kabeh. Campur main gaples etik. Badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Eta bae geus baikeun ka dinya geus. Tep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takeran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang pandeurina, kaluar pangeulana eta ge di aku anak setan. Ai kebenaran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deket pondok pesantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. Bisi bae jadi imah urang anak urang teu puasa. Goblok si anak setan sia. Anak dasari bae. Wah, bapak geus setan burung. Ayeuna mah anak dasari bapak geus seuri. Ayeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bae ceuk. Masya Allah ngaku jaga setan tadi ngaku ke anak-anakna etan tadi ya Allah ya tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus jahonya na teh bentuk-bentuk setan. Caritakeun ku si Akik setan teh. Nya ketika nyana ceramah aya tah. Anu nanya, Kiai. Ku nyaritakeun setan-setan bae cek cara teh pamajikan setan saha? Nya mah tepat-tepat jawabna. Sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun ya henteu. Cekeun aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun henteu teu jauh aing ka pamajikanana mah. Ngan ai ka anak namanya ho ai ka pamajikan nama teu nyaho sebab teu milu nikahkeun tapi ai ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun Sabirun Tawimun teh penting Kangjeng Nabi tah anak-anak setan teh mantak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae datang deui ka Abah cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot ngomong ka nu ngora ngomong ka nu kolot bacakan dasimun simbreukeun ka nu kolot lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager eta dasimun setan dasim eta geus bari mah lamun anu kolot dasim sia so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma. Sayyidina Ali maupun gede syahwatna lantaran nyen mau gagah. Jadi begitu adzan teh maghrib Allahu akbar. Nya nama lain minum jai Zam-Zam. Cekel pamajikanna tangkarakeun ces. Jadi jangan enggak buka adana ku eta tuh masalah. Masalah. Urang ge pas adzan Allahu akbar nonggeng sia. Aduh. Masya Allah. Jadi ngabukaanana make eta masalah.
wajibu mal qadai al-imsakul bisasitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji alawalu fi Ramadan ala fi ghairi alam muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta aja doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak. Nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingnan teu niat lalaworanya nati peting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada. Nomor katilu alaman dasahara zanan baqalail babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam setengah 4 kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat jak nyana tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di dalam jamna tetap setengah 4 kene bae ieu mah horenganan innalillahi jamna masya Allah Aisyah payah tuh tadi kubur iya horenganan jamna setengah 4 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh eta kan nyana boga sangka peting kene ternyata beurang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetap wajib qada poe eta sing ade. Nomor kaopat alaman aftara dzanan li gurubi dzanan al gurub babana khilaf itu ieu mah buka nyana es barang es sudah kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah leng geus peuting cek nyana ieu geus magrib kajian gugu barang neuleuh lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran berit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam berit teh ngobrol jeung berit ngobrol teh jeung berit deui buaya ngobrol jeung singa ngobrol di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol ngan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung maung selamat pagi cek maung pagi cek biasa ngobrol bagaimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah bagaimana di leuweung juga enggak ada masalah cek ngobrol biasa kuari ge sarua teh tapi cek buaya kula aya kesedihan zeti naon masalahna jelema zalim ka kula cek pelebah mana zalimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah setik cek ngana teh awas aya buaya salah setik aya buaya kitu onam kulan teu pati risi ieu nu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cek ngana teh teh kulah nek jasa cek ngana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau ge ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba beurit tah eta teh introspeksi
bahwa puarting urang teh kurang sodaqoh bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu. Nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sih beurit indit ucing teh pamatian beurit ucing teh pamatian beurit geus embungeun beurit mun aya ucing. Tah zaman kuarima begitu beurit neule ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus gede cek teh jadi kuarima tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit kuarima beurit ngudag ucing sieun ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya Masya Allah. Jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh Masya Allah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidatis syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan Masya Allah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh buktikan coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik ngana lembang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya ya langsung nyana lembang bener ayah kagetnya lagi ya si setan tak lain lantaran iya bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek deret depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi ieu kasep ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan mana gernaun di istirahat cegana lah manja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu henteu kunaon cegana lain atuh pan atuh keke kumaha nya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cegana aduh si Aki ke seri bae Masya Allah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu tuh teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya anu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge tah mah geus ngubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus baik beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutan nya panas manda kula geus saleh jasa geus lawan istirahat bae ngomong ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui
aya warga datang ka nyana. Waalaikum ka Kiai Akik. Waalaikumsalam. Kula teh Kiai. Tadina kula muryangan bae ka hiji. Nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar. Lamun aing sehat jeung aing dagang maju, aing nazar dek sodako ke setan. Kira-kira teh nazar. Nya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat, dagang atuh alhamdulillah. Na ieu nazar kula sah tah henteu. Saya boga masalah kos kitu cek Kiai teh. Ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas. Lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa. Urusan sah jeung teu sah mah gampang. Jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah. Nazar mah nazar teu bisa ngarobah, bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil. Cak Kangjeng Nabi, aya sedekah kudu nazar. Eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna. Geus gampang teh mah urusanana. Ngan ieu mah sakieu doang. Lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa. Maka laksanakeun. Tah, kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu? Nazar sedekah ka setan. Nya sakira teh makana lah aing munajat deui ka Allah, munajat deui ka Allah nyana saya Akik teh, ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan seneungkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan. Coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas. Ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Hei setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana. Raja. Lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek gini. Bener. Saha anak? Anak kula mah itu bae tuh nu di pasar, sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji. Nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula. Loba tah anak setan. Geus ka dinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula. Nomor katilu nu deukeut pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula. Loba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah eueuh. Di dieu ngaraji kabeh. Bantu. Campur main gaples etik. Badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Eta bae geus baekeun ka dinya geus. Tep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takaran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang pandeurina, kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan. Ai kebenaran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deket pondok pasantren kemudian nyana tilok ngaji ka dinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. Besi bangke di imah urang, anak urang teu puasa. Goblok si anak setan sia. Anak dasari bae. Bapak geus setan burung. Ajeuna mah anak dasari, bapak geus seuri. Ajeuna mah dirangkul urang pas setan-setan bae yuk.
Masya Allah ngaku jaga setan tadi ngaku ke anak-anak na etan tadi ya Allah ya tuh batur mah hayangnya hoka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus jaho nyana teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya tah anu nanya kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nyana teh pamajikan setan saha nya mah tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun kan teu cenah aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun teu teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan ai ka anak namanya ho ai ka pamajikan mah teu nyaho sebab teu milu nikahkeun tapi ai ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun Sabirun Tawinun tah teu ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan teh mantak baheula aya ka abah ka dieu jelema nyandung ribut bae geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae datang deui ka abah cek abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot ngomong ka nu ngora ngomong ka nu kolot bacakan dasimun simbreukeun ka nu kolot lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager eta dasimun setan dasim eta geus bari mah lamun anu kolot dasim sia falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook peluru aing geus siap budak beladik goplak no kan bener kan paeh cenah mah geus bira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mantak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa orenganan gunung teh lempang tamur meros percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang yuk ku balikat isapet ha lelempangan kari kakale aju watarul jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat orenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat
Terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang. Hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah. Lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Ku hari hujan. Teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kos toge cal roh ararasu ngeguh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh wae kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Gusti Allah sorangan. Nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum. Can jadi raja apa ieu? Raja Mesir, raja Mekah, raja Yaman, raja Indonesia, udang. Ngaku saya jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi henteu, itu bayar turun geus. Coba Soekarno, udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cek Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup. Nu sabelah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup. Ngun ku gedegeunana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nundek dicaritakeun ngarangsung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plek. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum. Tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu endeu ka Bandung hayu
jalan deka Bandung jalan mana bener-bener teh nyaho berarti kaulah mudik ieu milu mudik deka Jawa Tengah Pak deka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja kabelah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tok Jogja deui isi jalan nu mana deka Surabaya teh nyaho nanya atawa nyana nanya Pak ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teh nyaho nanya berarti tah kula teh hayang kawin hayo hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya na mah ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun di ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak muncak bapak 4 kula 4 muncak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mantak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus ka 5 kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia dinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge bere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go Bari bah, ya mah boga duit, ajo minta duit sabarit ya mantana. Mio sabarit tah mio. Oh sia he diberi kemana mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Meunang meureunnan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali padahal mah nanya nyaun jangan umang belikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauh nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun. Kumaha ditanya tuh urang ku Gusti Allah, nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu menang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Paulun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya.
orang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Orang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup. Beye. Aing mah lain aja rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia. Abdi harita teh gitumui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi. Pernah nyampaikan? Ai dibayar nyampaikan. Ai henteu. Mana? Muina mana? Mui. Panggil Muin. Ih, kuari ngana, ngeungeunahana. Mui nagara sia saha harita? Mui abdi aya orang kronjo. Panggil. Iya, nu formal. Nu formal dipanggil. Eta mah geus teu bares tah mah, lantaran nya nama ngomong aya dibayar, teu ngomong teu dibayar teu ngomong. Dibere naik ngomong boga jabatan, teu boga jabatan teu naik ngomong. Ieu mah anu berkeliaran we sa. Nah aya digigir. Disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu. Pernah nyampaikeun? Pernah. Cara nyampaikeun aku mah muludan. Bere duit. Eta lah lamun dari bere duit ngaco. Ulah nu eta. Nu asli nu nyampaikeun nu asli saha yo. Ayo gerak. Budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha. Coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah. Nah, sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain semua. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lagi dah bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabina nya atawa henteu aya apa henteu. Ditanya, "Hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun? Tabligh risalah." Wah, jelema burr kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah, bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya. Geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek, nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, wahara jasa. Ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nyana digawe jeung encek. Tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. Nah iya.
wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Wala nas'alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampekeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin, cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana, cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong lagi datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim. Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya wala nas'alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika urang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititipan ilmu teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyaho nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah, umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana teuing ramena. Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu. Nyaho tentang nyampikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Lu gaib ya Gusti Allah. Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang. Tapi kan uning Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji. Lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho, haju ngamalkeun nyaho, penting sia hudang haju tahajud. Aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran. Ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib jang aing mah. Aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun. Geus kebelah dia. Sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti. Naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sa pabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib. Nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik balajeng sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu. Nah
nu matak sa pabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah aju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat ya kaditu atuh ndek lompat ka mana sia ayo sia dalu wabakun la goibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aja dicarekan hidup lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaimin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nya. Oh, lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang aliso li sohaikiha atawa jang nimbang amal bibizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan. Tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganana jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng poek joreng. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nuhak, nu bener, yauma idzin, harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Saha jelema nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun. Bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat. Urang diantarana kabeleteran kuari. Tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang let keteuy ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya. Ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu
apa lobaan ngadengkeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengkeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol budaya we kieu tinggal Nyi Hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh didinya bae heula na eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae meuh ya jadi teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tuh lagi hampura tah geus rada deres sakitu mah kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus hampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge ditimbang beuratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta panjana mah perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babaraha kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan besi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah ilah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna kangjeng nabina di dieu
maksudna naon eta Kangjeng Nabi didinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh panderina diayakeun pangheulana ditimbang Kangjeng Nabi didinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun tak naon cak dibeu ulah bomong berat anta tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur Rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah leuwih lagi nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan didinya tihang jang nyalande tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan atas tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana Arwata ke baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan atuh kulantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi mantap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu ja aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teu tetep salamet bae pan mah apa ara eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq sibuk biasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel laju teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi ka dieu ka ditu eta lah aya bae coba tang
ya. Tuh bener cabut Jibril cabut sih kelekep kunaon kredit cek kira Lebat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah yeuh jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beus ti kalekep doa masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam.